Pringgawasi. 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 Bismillahirrohmanirrohim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya Dongeng Sunda. Gilang Kasnadi Channel Dongeng Sunda Kang Gilang. Sejam dari hiji carita karya Aan Merdeka Permana dina judul Pringgawasi. Lalampahan budak awewe umur 8 tahun anu diurus ku nagara. Alatan indung nages mawa tur bapana tiwas di pangperangan. Basa pajajaran dirajaan ku Prabu Surawisesa. Sangkan Pringgawasi dilatih ilmu kanuragan. Pringgawasi akhirnya diasramakeun di Pulau Gelis beranang siang. Sina diajar pangabisa khusus ke awewe. Tapi Pringgawasi teu betah. Manehna kabur nyusul-nyusul ke Jayagiri. Tur antukna ngilu dilatih ilmu kanuragan jeung kaum sinatria pajajaran di Leuweung Sancang. Tong hilap subscribe, like, jempolna, sareng bagikeun di medsos kasugri sadayana. Sareng aktifkeun notifikasi tanda loncengna supados teu kakantun carios salajengna. Kangge silaturahmi anu langkung raket diantos silaturahimna di kolom komentar. Kasugri pamiarsa, urang sami-sami pedar hiji carita dongeng Sunda karya Aan Merdeka Permana. Pringgawasi. Tetela mana disebut mat gentong teh awakna buleud jiga gentong kasugri. Kumisna nyeripit ipis, janggotna jiga janggot embe jeung anu hasmah sapasang panona sipit jiga bangsa Cina. Boa sipitna mah pedah sapasang pipina nyurungkuy ka luhur nepi ka panon jiga kagencet ku pipi jeung halis. Mat gentong bunga mireungeuh Pringgawasi sanggeus kumanehna ditilik dihandap tepi ka luhur manehna ngarasa cocok. Aduh si Nolis, penting ieu mah kudu jeung aing heula. Sameme direweg prajurit Cirebon. Ayo Nolis, bae ka dieu. Cek mat gentong nuyun Pringgawasi. Anu ditungtun daek we jiga mending ditendok irung geus deukeut ka imah nanu badag awak Pringgawasi di kaleng. Ngan basa asup ka kamar basa mat gentong nyuruntul edeuk ngagabrug, edeuk ngarangkul sameme sapasang leungeunna anu baruntot ngaragama. Ku Pringgawasi ditongtak tepikeun ka awak mat gentong nyolontod ka tukang. Geus kitu neunggar tihang imahna satakerna kulahek, bru nambru jiga nangka asak murag dina tangkal. Kulahek teu cengkat deui. Pringgawasi kaluar ti eta kamar ngulincer ka tempat-tempat sejena imah gede teh mangrupa adegan panggung. Ari di bagian tukang aya bangunan panjang aya sababaraha panto. Jigana eta teh jajaran kamar. Nu ieu mah bangunan anu ngupuk lain imah panggung. Pringgawasi turun tina tetecean tukang mentasan pakarangan lega tur nyampeurkeun salah sahiji kamar. Pantona ditejeh tepi karujan. Di jero dina dipan aya sapasang awe lalaki jiga keur jogol tapi ting bulucun teu katutupan ku benang salambar. Lalakina harita
Keneh ditongtak geus kitu awakna dikusrukkeun kana taneuh satakerna tapi kate menyat deui. Di baju sia? Cek Pringgawasi ka awewe anu awakna ngadeg-deg jeung satengah ngawiwinahan cik piceurikeun. Nuhun, cenah. Nuhun naon? Dijahit tina gegeuleuh. Geuning dia kasampak. Sia jiga anu milu genah. Kapaksa kudu pura-pura milu genah dan mun teu kitu bakal disiksa bebeakan. Bari saguruk ceurik. Sia bebas. Sok, mantong king jauh. Cek Pringgawasi. Manehna mah geus kaluar teh eta kamar pikeun ngadatangan kamar-kamar sejenna. Teu kabeh dieusian ku lalaki toleh heorda keur mah sore keneh pisan. Basa di bejaan yen kabeh awewe ti ayeuna bisa bebas indit ti ieu imah aya nu bunga tapi aya oge nu merot. Kami teh bisa indit di dieu, ceuk salah sahiji awewe. Naha? Kami boga hutang gede ka Juragan Gentong. Pokna bari darada dodongeng. Cenah ku sabab boga kolot balangsak di lembur jaba kudu ngurus anak duanya kapaksa kudu babakti di dieu. Sabab sarela ieu kolot jeung anak diurus sapopoena ku Mat Gentong. Ngan sakabeh hutang kudu dibayar ku gawe kieu. Tah kami geus saminggu campleng eueuh nu maranan. Juragan Gentong bakal nyarekan lak-lak dasar mun kami henteu payu. Ceuk si awewe umur 30 tahunan. Geus kojor si Gentongna oge. Ceuk Pringgawasi. Hah? Kumaha tuh nasib kulawarga kami? Si awewe reuwas jeung hanjelu. Pancek aing si Gentong geus kojor, hartina sia geus kudu bayar hutang. Omong Pringgawasi. Si awewe ngahuleng. Nah ngajedog bae, lain gura-giru ingkah ti dieu. Pringgawasi heran. Lain mikiranan Juragan Gentong pae, tapi mikiranan kumaha kahirupan kulawarga saterusna. Salah kitu boga neang anu anyar biheung aya da kabeh geus apaleun kami dikukut ku Juragan Gentong cenah jadi telembuk. Nya ge kasiksa, tapi sakurang-kurangna kolot jeung anak hirupna kajamin. Ari ajeuna namun Juragan Gentong nya pae hirup kami kumaha? Ceuk awewe bingung. Nyao? Kumaha sia we saterusna mah? Tembala Pringgawasi ngajengkat keheul. Sabot kitu Suradi Papar anu di luar keur adu hareupan jeung sabubuhan prajurit Cirebon. Maranehna tadi nama eudeuh ngadon reureuh bari hayang dibaturan ku para telembuk kukutan Mat Gentong. Ngan kaburu dipegat-pegat ku Suradi Papar anu salela ieu nyatru ka urang Cirebon. Basa Pringgawasi norojol ka sampak Suradi Papar keur dikepung ku welas-welas prajurit Cirebon anu marake pakarang seukeut boh gobang boh tumbak. Tapi Suradi Papar ngalawan musuh bari gagah perkosa. Saban anu kapeupeut ku dampaleungeunna sabanting jurali teu menyat deui. Dina waktu anu teu sababaraha lila geus loba anu tinggal loler teu walakaya. Montong kabeh dibinasa tuh, sabab kudu aya anu bisa ditanya heula, ceuk Pringgawasi. Demi direungeuh Pringgawasi datang, prajurit anu nyesa anu ayak kana gendepanana langsung ngebalangkeun senjata masing-masing bari deku tanda talu. Suradi Papar heran, nah wuri-wuri Pringgawasi datang prajurit Cirebon pada serah bongkokan. Kunaon sia kabeh? Juga lebih miris ku awewe tibatan ku aing teh, ceuk Suradi Papar. Sirik pedah teh dipikasieun ku musuh. Da ceuk jaksi pajah anu leuwih ganggas mah awewena cenah, ceuk salah saurang neletet ka Pringgawasi. Saha ki jaksi teh? Daradat ku prajurit diterangkeun yen ki jaksi teh balad Mat Gentong anu tugasna neangan awewe ka pilemburan. Mana ayeuna mangklukna? Ceuk Pringgawasi ngulincer. Manehna nyaho tangtu jalma tawanan anu tadi jadi tuduh jalan tea anu katalahna ki jaksi teh. Tetela ki jaksi mah geus eueuh di dinya cenah ceuk prajurit dititah ka Cirebon pikeun ngabejaan yen aya musuh pibahayaeun. Saha nu pibahayaeun teh? Ceuk Pringgawasi. Salah salang di antara nu genepan nunjuk ku jempolna ka Pringgawasi jeung ka Suradi Papar. Tah mun geus nyaho kitu, sia kabeh kudu daek membalan pananya aing. Sabab mun muhul atawa mun bohong, tangtu nyawa sia kabeh dikirim ka Mandala anu panghinana. Omong Pringgawasi ngancam-ngancam.
Waduh cumaros naon kaulah nuhun. Cek nu saurang meni sopan. Pringgawasi mah langsung tunganya soal bakal aya pasukan Cirebon anu rek ngajorag wilayah Pajajaran. Eta ka mana ngajoragna? Nya atuh, kemana we? Dan nu penting mah ulah kapilaan ku urang Banten. Tembal prajurit Cirebon. Bari saterus nerangkeun yen cenah sanajan teu baralaka tapi antara Banten jeung Cirebon teh sabenerna mah keur papaheula ngarebut wilayah Pajajaran. Sangkan asup kana kekawasaan ieu dua negara. Cirebon geus bisa kumawasa di wilayah Pajajaran anu aya di Pakaleran ari Banten geus bisa kumawasa di wilayah Pakulonan. Tapi Banten jeung Cirebon oge dina nas-nas nama hayang kumawasa di wilayah Pajajaran sagemblengna. Kitu sababna dua anak papaheula hayang ngajorag ka wilayah anu acan dikawasa ku masing-masing. Cek prajurit. Kurang ajar sih ya. Pajajaran dipagore nyangkeun. Heueuh dipagore nyangkeun jiga eueuh nu bogana bae. Cek Pringgawasi eudeup malengpeng nu cikaneh nerangkeun ngan kaburu dicarek ku Suradipapar. Ede ka mana cenah pasukan Cirebon teh ngajoragna? Nu ditanya nerangkeun yen aya sababaraha alitan ti Cirebon kabeh ge muru ka kulon ngan saterusna aya nu langsung muru Tanjung Pura atawa Karawang. Anu saterusna bakal ngajorag Cileungsi jeung aya nu mengkol ngidul ti Sagara Herang atawa Subang. Terus ngidul bakal ngarebut wilayah-wilayah sabudeureun antara Gunung Tangkuban Parahu, Burangrang Bukit Tunggul tepi ka wates hulu Sirah Citarum di Gunung Wayang. Wilayah mana anu ku urang kudu didatangan teh? Cek Suradipapar. Sampai menembal Pringgawasi melong heula ka sesa balad Cirebon anu genepan. Pilih ku sia kabeh. Heh, wong Cirebon. Lamun hayang cilaka ku aing, jik sia tuturkeun balad sia anu ayeuna keur muru ka kulon. Tapi lamun hayang salamet, sia kabeh balik deui ka Cirebon. Cek Pringgawasi. Kula genepan moal ka mana-mana. Paling edek ngumbara di dieu we. Tembal salah saurang. Naha? Darada di salah saurang nyarita yen ku kajadian Bitotama jeung Suradipapar di dieu bari eleh. Sabenerna maraneh teh geus dianggap teu bisa nyubadanan parentah nagara. Lamun balik bakal dihukum ku negara. Sabalikna lamun neruskeun lampah bakal dibinasa ku sia duaan. Jadi kaula kabeh eudeuh milih eureun jadi prajurit. Pokna Lebih alus gitu batan sia kabeh kojor mah. Cek Pringgawasi. Tah, urus ieu lembur sing baleg. Sing bisa nuyun rakyatna nyokot jalan bener. Sebab dipimpin kumat gentong. Rakyat loba kabawa kus kagawe sakaba-kaba. Cek Pringgawasi. Tapi awas ya, lamun aing ulamprang deui ka dieu, heug pagawean anu dipilampah ku si mat gentong diturutan deui. Sia kabeh dibinasa ku aing. Cek Pringgawasi. Urut prajurit Cirebon anu geus sarah bongkokan teh sinembah hormat. Atuh hari manehna geus jarang ji bakal hirup bener majung Pringgawasi jeung Suradipapar neruskeun lampah. Tujuanna nuturkeun balad Cirebon nu geus ariang muru ka tebeh kulon. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia. Di tengah jalan muru ka tebeh kulon Pringgawasi jeung Suradipapar ngalobrol ngeunaan balad Cirebon anu nyimpang heula ka kandang haur. Padahal balad-baladna anu sejen mah geus aryang ti heula. Cek Suradipapar di karajaan mana bae oge disagigireun aya abdi nagara anu digawena jujur. Oge bakal aya nu gawena kumaha karep maranehna. Kurang disiplin jeung ngamomore kana parentah nagara, tapi cenah conto anu natrat teh nya anu dipilampah ku welasan prajurit Cirebon anu nyarimpang heula ka kandang haur jang senang-senang. Cek Suradipapar basa maranehna anyaran tepi oge. Ku rakyat ujug-ujug menta dikirim tuak ari rakyat teh mungguh sieun ku balad Cirebon mah. Di Cirebon minum tuak mah geus di zaman Kanjeng Syarif Hidayatullah keneh. Oge dipahing teh sebenarnya mah. Nganapanan tetep we nu ngarempak mah aya. Cek Suradipapar. Atuh sarua di Pajajaran oge, tuak mah teu bisa diinum sagawayah. Babanjipan teu meunang minum tuak.
para awewe teu meunang nginum tuak. Tuak ukur bisa diinum dina kagiatan khusus anu diumbar anu teu diumbar saban waktu. Cek Pringgawasi. Suradi Papar nyebutkeun gara-gara bebas nginum tuak jadi segala rupa omongan gede diumbar. Maksud teh jadi segala rupa omongan oge diumbar nya ka asup naon bae ka hengker balad Cirebon. Balad Cirebon mah cenah embung ngayakeun peperangan di jero leuweung teh. Sabab sieun ku balad pasoka Pajajaran. Cek Suradi Papar. Ari pasongka teh nyaeta pasukan panah Pajajaran, pinter manah musuh anu nyumput dina sela-sela dahan kai. Pasukan Cirebon oge embung perang patutunggalan. Hayangna ngagunakeun taktik perang babaladan. Cek Suradi Papar deui. Geus lah, bosan ngadengen age. Cek Pringgawasi ngepeskeun leungeunna sabab nu kitu mah lira anu ngabejaan bultuur da manehna geus ti jauhna loba nampa beja ti Kijayagiri. Ayeuna mah mending milih salah sahiji balad Cirebon anu keur arinit. Kira-kira anu mana anu edek dikuntit ku urang? Cek Pringgawasi. Suradi Papar ngahulang sakedeung ngan samemeh nembalan Pringgawasi geus milaan ngasongkeun pamanggihna. Cek manehna anu kudu dituturkeun mah nyaeta anu ti sagara herang rek muru pakidulan. Salah, nu bener mah urang kudu nyusul maranehna anu eudeuh ngagempur Cileungsi. Cileungsi mah geus deukeut ka dayeuh Pakuan. Bahaya pisan namun musuh geus ngadeuketan pusir pamerintahan. Cek alasan Suradi Papar. Tapi ieu pamanggih dibantah ku Pringgawasi. Cenah sanajan nya dayeuh Pakuan bakal dijurag ku Cirebon tapi di dayeuh Pakuan mah rempeg keneh kakuatanana. Cirebon moal deungeun ngajorag dayeuh Pakuan. Lamun mah baheula kungsi eta ukur ngarurug darmaga Sunda Kalapa. Kitu oge ukur nyentangkeun senjata seuneu di tengah laut dibantuan ku Demak. 15 kali adu haripan ngelawan balad Prabu Surawisesa. Tapi dah henteu ari ngajorag ka dayeuh Pakuan mah, omong Pringgawasi. Cek Pringgawasi deui malah wilayah-wilayah Pajajaran anu anggang ti pusir dayeuh anu kudu dijaga mah sabab kekuatan militer Pajajaran ipis pisan. Bos Cirebon Bawah Banten anu geus kajadian ti heula-heula teh apanan ngajablang wilayah Pajajaran anu ompong kakuatan militerna. Lamun kata terusan diantep hiji waktu anu disebut Pajajaran teh ukur dayeuh Pakuan tur teu mustahil dina akhirna bakal pada ngarurug. Cek Pringgawasi. Di omongan kitu Suradi Papar ngahuleng jiga keur nimbang-nimbang pamanggih Pringgawasi. Tapi supaya pamanggih sia teu kabantah, jigue tuh sia nuturkeun balad Cirebon anu eudeuh muru Tanjung Pura. Aing milih nuturkeun anu keur muru ka sagara herang. Cek Pringgawasi. Embung ada kudu bisa gitu mah. Karila deui teu panggih atuh. Omong Suradi Papar. Pringgawasi mah samet ngageleng saeutik. Atuh geus kitu mah duanana samyuk eudeuh nuturkeun balad Cirebon anu muru ka sagara herang. Duanana lempang gancang mapai-mapai jalan Padati Pakaleran. Maranehna henteu milih nebeng henteu milih nebeng kana Padati anu kasusul hareupeunana da hoream ngobrol. Kajaba lamun pasarandog jeung Padati anu datang ti kulon kakara diajak ngobrol, utamana mah ditanya nah bener. Di kulon aya alitan balad Cirebon. Tur sanggeus yakin aya mah Pringgawasi beuki sumanget lempangna. Nya teu salah cek bejat di kandang haur yen aya dua balad Cirebon anu indit ka dua jurusan. Jurusan kahiji eudeuh muru ka Cileungsi ngaliwatan Tanjung Pura Karawang. Alitan anu kadua mah eudeuh ngaliwat ka sagara herang. Sakumaha anu dipikahayang ku Pringgawasi manehna mah eudeuh nyusul alitan prajurit Cirebon anu muru ka sagara herang. Cek Suradi Papar ieu alitan teh tangtu ukur ngaliwatan wungkul ka sagara herang mah. Sagara herang mah pan geus asup kana pangaruh Cirebon tapi sakiduleuna mah acan. Ari sagara herang teh mun cek kiwari mah nya Subang teh. Baheula dina zaman Pajajaran ngaran Subang acan aya. Minangka wilayah rame teh nyaeta sagara herang. Ngan beh dieu kecap sagara herang robah jadi sagala herang. Nyaeta salah sahiji kacamatan anu kaereh ka Kabupaten Subang.
Sagara herang zaman Pajajaran mah katelah wilayah Kandagalan teh saluhureun cutak atawa kecamatan sahandapeun adipati atanapi wadana. Basa Cirebon ngajabelan wewengkon Pakaleran sagara herang teh kaasup anu kaereh ka Cirebon, hartina geus misah ti Pajajaran. Jadi lamun maaleutan ti Cirebon datang ka sagara herang pastina oge sakadar edeuk keur heula, sabab anu bakal dijugjug mah nya wilayah Pakidulan. Tapi wilayah Pakidulan mah dapajah Ari Sumedang Larang mah apan geus lila babaladan jeung Cirebon lain. Cek Pringgawasi sabot lempang mapai jalan padati. Nya, Ari Sumedang Larang mah da di tahun 1530 oge. Geus dicangking ku Pangeran Santri. Ari Pangeran Santri apa non? Langagung turunan Kanjeng Sunan Gunung Jati ti Cirebon. Cek Suradipapar. Bisa jadi. Oh, bisa jadi tau ge. Anu dimaksud Pakidulan di dieu mah nya wilayah Tatar Lembang da teh. Cek Suradipapar. Dina zaman kiwari lamun aya nu nyebut Pakidulan teh identik jeung wewengkon anu deukeut ka Laut Kidul. Padahal wewengkon kidul dina zaman harita diukurna teh ku urang kaler. Sakur wilayah anu paranahna kiduleun maranehna nya katelahna teh Pakidulan bae. Jadi pikeun urang Tanjung Pura atawa Karawang mah ka urang Pakuan Pajajaran Bogor teh nya nyebutna teh urang kidul. Pon kitu deui urang Cirebon nyebut ka urang Tatar Galuh teh urang kidul. Keur maknya aya sawatara karajaan anu kiduleun anu kidulna teh kidul pisan, hampir ngadeuketan jeung laut. Atawa pernahna aya di sisi laut seperti Kerajaan Pananjung atawa Pangandaran, Kerajaan Denuh atawa Cineam di Pakidulan Tasikmalaya, atawa Kerajaan Sancang di Garut, atawa Kerajaan Agrabinta di Cianjur Kidul. Cacak wilayah Lembang oge anu teu jauh ti sagara herang nya disebutna teh Pakidulan wae. Da ayana kiduleun sagara herang Subang. Kusabab wilayah Lembang mah masih acan ka kawasa ku Cirebon, jadi boh Pringgawasi boh Suradipapar ngarasa yakin yen aleutan balad di Cirebon teh ti sagara herang pasti bakal ngajugjug Lembang. Ngaran Lembang geus dipiwanoh dina zaman Pajajaran oge, tapi ieu mah lain ngaran wilayah administrasi nagara. Sabab jalma harita mere ngaran teh dumeh di dieu tempat loba situ atawa talaga. Bacacar leutik di mana-mana anu ku urang Sunda mah disebutna teh Ngalembang cenah. Lamun mah aya wilayah administrasinya hiji karajaan anu katelahna Karajaan Jayagiri. Karajaan Jayagiri di tahun 1488 geus kaereh ka Pajajaran, bagian tina wilayah Tatar Sunda. Harita Tatar Sunda teh Tatar Sundawi teh ku Sri Baduga Maharaja diatur jadi 4 bagian. Wilayah Lembang ngurung keur sababaraha karajaan leutik anu aya di Tatar Lembang. Wilayah Citarum ngurung karajaan leutik anu aya di sapanjang Citarum. Wilayah Majalaya mangrupa Tatar Sundawi Majalaya anu ngurung sababaraha karajaan leutik anu aya di wewengkon Majalaya. Baheula mah katelahna teh Madialaya kasugri. Jeung nu kaopat Tatar Sundawi Majalengka nyaeta ngurung karajaan leutik nu aya di wewengkon Majalengka. Bisa disebutkeun Lembang teh dina zaman Sri Baduga Maharaja mah kaasup wewengkon penting kasugri. Ayeuna dina mangsana Pajajaran turun pamor eta wilayah teh katembong naon bae kagiatanana. Maksud teh teu katembong kagiatanana. Ngan sabab Lembang acan ka kawasa ku Cirebon. Bisa jadi dina poe-poe ayeuna urang Cirebon mimiti gerak pikeun nanjeurkeun kakawasaan di ieu wilayah. Lamun nyoba Cirebon, uduk nancepkeun wewenang di Lembang. Hartina urang bakal ngayunan musuh berat ieu. Cek Suradipapar. Mun sia sieun, ka itu mantok deui. Cek Pringgawasi leumpang ngarandeg heula bari merong seukeut ka gigir. Nancep kana panon Suradipapar nu dipelong. Rada ngabalieur tapi tetap nembalan. Lain sieun ngan pedah berat we. Urangan duaan kudu aruh-hareupan jeung pasukan Cirebon. Pokna. Nah salila ieu sia teh ngan ukur yang harepan musuh anu arenteng gitu.
henteu kabeh oge berat. Nyangga satu motong diomong-omong. Jika anu daek-daek henteu-henteu deuleu, cek Pringgawasi geus ngadulu deui lempang atuh surah dipapar oge kebat nuturkeun. Basa Anjog wewengkon sagara herang eueuh kajadian penting. Ngan bae maranehna nampa beja yen balad Cirebon geus 2 poe ninggalkeun eta tempat. Tur anu dijugjugna eces wewengkon Jayagiri Lembang. hayu urang kudu gewat muru Jayagiri, cek Pringgawasi. Harita keneh waktu geus ngegayuh ka peuting tah ari kaayaan poek sarupa kitu mah awak Pringgawasi teh bablesatan ngagunakeun elmu napak sancang. Nyaeta ilmu lumpat gancang anu lamun perlu mah bisa lumpat dina luhur beungeut cai. Dina luhureun beungeut cai. Surah dipapar pipiluan ngagunakeun eta ilmu sabab manehna oge geus paham ngan sawaktu Pringgawasi ngagunakeun ilmu gagak lumpat. Surah dipapar mah teu bisa nurutan. Ari gagak lumpat teh nyaeta ilmu lumpat dina pucuk tatangkalan. Boh ukur dina pucuk eurih, boh dina pucuk tatangkalan anu jarangkung saperti caringin jeung sabangsana. Ku anu kawenehan mireungeuh mah awak Pringgawasi teh jiga kakalayangan ngapung di awang-awang. Basa Anjog ke hiji tempat Pringgawasi kudu nungguan lila sabab surah dipapar tinggalin jauh. Meujeunna tinggalin jauh sabab surah dipapar mah kudu kukurubutan di tengah leuweung anu jembet anu sakapeung kudu mentasan jungkrang atawa susukan. Daapan ilmu napak sancang mah geunahna teh dipraktekeun dina luhureun sagara, lain di tengah leuweung anu jembet jeung taringgul ku tunggul. Beda deui jeung Pringgawasi lumpat dina pucuk tangkal caringin mah bisa lempeng, nyebrut nyuruwuk meulah angin. Di mana nyai boga ilmu kitu? Cek surah dipapar sanggeus bisa nyucul bari haruha hareho. Kesangna oge meuni cipruk maseuhan sakujur awakna. Har, apaan aya dina salinan pustaka Ratun Balasariwu? Kadulu maca meureun sia mah surah dipapar. Cek Pringgawasi ngece padahal ku hatena di aku yen bisa ngagunakeun ieu ilmu teh alatan dituyun ku rakrian sancang lain tina kitab pustaka Ratun Balasariwu secara langsung. Memang bener taktik jurus gagak ngapung teh aya janggelengna dina eta kitab tapi da cek Ki Jayagiri teu kabeh jalma sanggup nyuprihna. Ari sakadar maca mah sasaha oge bisa. Ngan kalau lobaan teu mampu prakna mah, cek Ki Jayagiri harita. Sabalikna pisan jeung Pringgawasi manehna teu kungsi maca teori gagak ngapung tapi bisa soteh ku sabab diwarah ku rakrian sancang. Jirim gaib anu cenah kungsi hirup dina abad ka-7. Sangge surah dipapar mepeskeun kesangna bring duanana arindit deui ayeuna mah lempang biasa we. ari guru urang mana teh nya? Cek surah dipapar di tengah jalan. Nyao, nyameureun urang kerajaan Jayagiri, cek Pringgawasi dikira-kira. Tapi bisa nya panjenengan Ki Jayagiri teh guru kanuragan di zaman Kanjeng Sri Baduga Maharaja kene. Tangtu guru aing teh raja di kerajaan Jayagiri. Lain hiji dua pan ngaran kerajaan ngalap tina ngaran anu jadi rajana. Cek surah dipapar. teh jiga raja Ki Guru mah ngomong nake sompral bibirna kita diwengku, cek Pringgawasi. Nyamurun geus ninggalkeun pangkat raja. Kita Kanjeng Prabu Surawisesa oge. Ari carios teh pan sok sangar deui. Omong surah dipapar ngabanding-banding ku ngalalebah. Tahkeun bae antep. Nu kudu dipikirkeun ayeuna mah kumaha carana maehan sakumna urang Cirebon mun nya eudeuh ngalindih kerajaan Jayagiri, cek Pringgawasi. Montong babari maehan jalma. Lamun aya perjuri Cirebon anu ngalalece ajen awewe tinangtu ku aing di podaran, cek Pringgawasi.
Manehna inget kana paripolah kepala desa Kandang Haur anu katelah mat gentong jeung konco-koncona anu ngajual beulikeun awewe ka urang Cirebon. Waktu geus nincak carang cangtihang, ieu dua jalma anjog ka wewengkon anu ngaran Lembang, hawananya cep tiis papadut kandel minuhan alam. Linggawasi ngajeleng ka luhur tatangkalan jangkung dituturkeun ku Suradipapar. Maranehna hayang ngawas-ngawas kaayaan di luhur tangkal, tapi ku sabab kaayaan masih keneh pinuh ku papadut, kapaksa caricing dina tangkal ngadagoan kaayaan caang. Kasugri pamiarsa, mitra kaum dangu anu mulia, urang cegapkeun dugi ka dieu heula pedaran acara dongeng carita Sunda Pringgawasi karya Aan Merdeka Permana. Tong hilap subscribe, like, bagikeun di medsos Kasugri sadayana. Aktifkeun notifikasi tanda loncengna supados teu kakantun carios salajengna. Wilujeng kantun permios waluya dongeng Sunda.